menawi kumargi waktos parantos tabuh 7 langkung 8 menit hayu orang awitan acara dina NGI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bangsal mukarram Bapak Kiai, Bapak Haji, kasepuhan anu kusim kuring dihormat, Bapak Kepala Desa Taraju Sirang Sajungjang Karawatna, sami anu kusim kuring dihormat, Bapak Ketua BPD Miwah Reng-Rengana, sami anu kusim kuring dihormat, atuh sadaya panitia kawahan makam Sunan Manyak, sami anu kusim kuring dihormat, sadaya para bapak wargi ibu sadayana anu sami ligi di tempat manawi anu tetiasa disebatan hiji sami anu kusim kuring dihormat. Dipayun hayu orang panjatkeun puji sinang syukur Allah Subhanahu wa taala anu mana kumantena ku karuniana deni anjing ieu urang masih tiasa kumpul mungkulung patepung lawung patepang raraya anu mana alhamdulillah masih dipaparinan kesehatan. Mugia kempana orang di tempat ieu senantiasa aya dina lindungan sinar magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kahilap salawat sinarang salam mugia tetep pakocar golontorkeun ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, ka para sahabatna, ataupun kita deui ka urang salaku umatna anu pamudah-mudahan urang salamina tiasa taat kana ajarana sinareng diumi jaja urang yang sapatul jemaat mantena. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu wargi sadayana anu kusim kuring dipihormat, atuh hapunten satacana di dieu sim kuring kumawantun ngadeg dipayuneun para bapak wargi sadayana di dieu sim kuring selaku pengatur waktu penata acara anu mana dina danget ieu aya sabara-bara acara anu bade dilaksanakeun, atuh anu kahiji menawi pembukaan, anu kadua sambutan di atas nami ketua panitia, anu salajengna sambutan di atas nami nyata Kepala Desa Taraju, anu salajengna menawi hadoroh sareng anu terakhir menawi penutup. Atuh supados tenyang kolong kana waktos ayu urang kawitan anu kahiji pembukaan urang sasarengan maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh alhamdulillah acara anu kahiji parantos rengse wawasan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara ieu berlangsung kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Atuh nincak acara anu salajengna menawi sambutan anu kahiji menawi anu bade dibantulkeun ku nu pangarsa dihormat Bapak Menteri Johana ku kituna waktos cenah tepat disumanggakeun. Aturnuhun ka Bapak Dispugun selaku penata acara anu parantos masihan kasimkuring waktos dina acara ieu. Dipayun nyanggakeun salam silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Daya deui kalimah anu kang endahna ngucap dina dinten ieu ke anjing ieu anu berbahagia jeung syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ku kodap irodat mantena ku di mantena urang tiasa kumpul ngariung dina raraga panggulungna ti paguyuban pertandaian Desa Taraju dina kayaan sehat walafiat. Salam kali salawat salamina ngocor ka junjunan urang Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargana, para sahabatna, urang selaku pangemutna mudah-mudahan kenging dan rahmat mantena. Amin ya rabbal alamin. Baku kali sabinjang karawatna nu dihormat Bapak Kiai, Bapak Haji anu dibeungkeut
dina hiji beunteutna nyaeta Majelis Ulama Taraju anu Pusim kuring dipihormat perencangan ti anggota lembaga ti BPD-na ketua LPM-na sareng sadayana oge para tokoh masyarakat Taraju oge paguyuban perpandayan Desa Taraju anu Pusim kuring dipihormat hari ibu-ibu papunten di dieu simkuring ngadeg cemarios dina raraga ngawakilan di ketua panitia kalayan di ketua perpandayan yaitu Bapak Suhardi sareng jajaranana. Alhamdulillah dina enjing anu berbahagia ieu urang nurutkeun kana sejarah nutur catur muka pungkur ngudag riwayat zaman baheula anu diikhtiaran ku urang sadaya. Alhamdulillah pemerintah desa sababaraha tahun kapengker parantos ngotek tak masalah Desa Taraju, sejarah Taraju anu kerjasama sareng ti Presidenan Cirebon atau napi kebudayaan Cirebon anu alhamdulillah pertanaos buku nanti acan dicetak narasi tentang sejarah Taraju tos aya di pemerintah Desa Taraju. Tukituna sesuai sarang perda hiji kewajiban pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh lembaga sareng sadayana di aya nu di eta wewengkon desa diwajibkeun kanggo ngaguar riwayat desana masing-masing. Alhamdulillah di Taraju aya sabaraha situs anu langsung dilindungi ku Patu sareng sajungjang karawatna parantos dilaksanakeun aya peringatan atau napi miering karena sejarah anu kapungkur yang tahu saya di dieu di makam panjang di makam kulon sareng sejabina ieu buktos masyarakat Taraju mika cinta mika dedeh kalemah caina mika dedeh karena pupuhu desa anu kapungkur. Kalesan di dieu oge sami ayeuna fokusna dina Nepsu Saban kapungkur dilaksanakeun pilawatan kanggo nyaeta urang mieling mika dedeh mika nyaah mika hormat kanggo anu parantos masihan sejarah Taraju anu sapiatana. Mudah-mudahan dina ieu acara Allah masihan kaberkahan kariduan sehingga acara berjalan lancar untuk daya rangan. Tujuanana kahiji kanggo ngintunan doa pilawatan mudah-mudahan wasilahna barokahna diduwikeun ka masyarakat Taraju dipupuhu pamimpinna dugi ka elemen-elemen masyarakat pedagangna kaum tanina kaum buruhna para pegawainya sareng sajabina kenging barokah sehat badana panjang buswana barokah rizkina barokah kagaduhna amin ya rabbal alamin. Doakeun urang sadayana dina langkungan tilawat aranjeuna sesepuh urang anu tos dipanggil aya di alam barjah dipasihan nikmat kubur dihapunten dosana diangken umatna Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali salajengna ngalangkungan panitia simkuring ngaturkeun nuhun anu sageng-agengna ka Pakuwu sajungjang karawatna para tokoh para bapak-bapak haji para alim ulama sareng sadaya lembaga sareng sadaya masyarakat Taraju anu parantos ngadeudeul ieu acara. Mudah-mudahan naon anu parantos disedekahkeun ngalangkungan tanagina emutanana rizkina materina dugi ka artosna Allah masihan ngagentos anu berlipat ganda ka urang sadaya dijanjenkeun nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun pisan. Sareng kapayuna mudah-mudahan anu setengah sasi deui urang bade ngalaksanakeun ibadah sasi saum. Mudah-mudahan urang dipasihkeun sehat badana ngalaksanakeunana ibadah puasana sing dilangsarulungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Manawi eta bae atuh insyaallah aku engke sekedik ngaguar sareng tujuanana kanggo tetap urang maredih ka Allah Subhanahu wa taala dahna adat istiadat Taraju kapayuna urang mulaikeun sing langkung-langkung.
Manawi eta bae hatur nuhun tina sagala pangaturna. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipandung ke pengersa para jaga di acara simkuring di pasian wastos kanggo ngadeg di tempat nyambut acara tali paranti sareng tradisi yaitu acara sahur sepuh marwahan. Mudah-mudahan riungan urang sadaya dina dinten ieu dijantenkeun riungan anu sae muga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dibayun simkuring sejak nyanggakeun salam kawilujengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Kersana para alim ulama, para kiai, para ustad, ini sepuh, para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, wargi hadirin, kaum muslimin wa muslimat anu samilingi anu kusimkuring dipihormat. Tersana Bapak Ketua BPD Sindarang jajaran anu sami hadir, sami kusimkuring dipihormat. Kersana Bapak Ketua LPM, Bapak RW, Bapak RT anu tiasa hadir, sami kusimkuring dipihormat. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji kali syukur mangga urang sangakeun kana kanu mah gopur anu mana alhamdulillah kudrat masarang irodatna urang sadaya dina enjing ieu parantos dipasihan seueur nikmat anu teu karos anu priyogi ku urang disyukuran utamina nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohani sareng jasmani sehingga alhamdulillah urang sadaya tiasa kumpul ngariung rumojong dina raraga urang sadaya ngalaksanakeun tradisi tali paranti sepuh urang nyaeta acara rowahan atanapi hadorohan. Mudah-mudahan acara ieu sakali deui sing aya dina kalancaran ti awitna dugi karengsena. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam deulillah mangga urang sanggakeun kana hak nampina habibana wa nabiyana kangjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasadaya para kulawargina, para sahabatna, oge sing dugi ka urang sadaya selaku panganut ajaranana mugi-mugi urang sadaya ke diomi jajak ke ing sabadu ijma di mantena. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu wargi hadirin anu samilingi anu kusimkuring dipihormat. Dibayun menawi simkuring di atas nami pemerintahan desa ngaros bingah amar wakasuta rahing di waktos dugi ka waktos di hari dugi ka hari. Alhamdulillah acara tilawatan atanapi acara hadoroh di ieu ramai yang senamanya langkung ningkat langkung seueur. Mudah-mudahan ieu hiji tawis bapak-bapak ibu-ibu masih mempertahankan tradisi sareng budaya luluhur urang. Hiji tawis urang teh mikareueus gaduh desa anu bersejarah, urang mika cinta ka luluhur urang, urang mika hormat ka luhur urang. Ieu salah sawios budaya sareng tradisi anu sangat luar biasa anu priyogi ku urang dipertahankeun. Jalaran upami desa parantos teu nganggo tradisi sareng budaya luluhurna tangtos eta desa teh janten desa anu reksa. Nah kemarin gitu hikmahna urang guar sakedik riungan urang ieu teh di dieu teu ngirangan rasa hormat kasadayana ulama sareng umaroh urang tiasa petepung lawung sariungan para tokoh masyarakat, tokoh agama, wargana sakieu ngariungna para panitia utamina paguyuban keluarga besar Pandai Taraju tiasa ngariung mumpulung dina waktos ieu. Mudah-mudahan ieu riungan teh ngahasilkeun riungan anu sae. Jalaran kadang kawis upami dina riungan mah ilmu teh dongkap sorangan urang nu teu terang ge tina dongeng teh ieu abi karos bae ieu kunaon ieu tambana cek nu dipayunan ku urang teh dina riungan ieu ku ieu cobian eta hiji ilmu.
mari dina riungan teh teu kirang-kirang nimbulkeun ilmu anu urang teu acan gaduh teu mari kitu sim kuring sanes mapatahan ngujai kameri sim kuring sanes ngaguruan kasadayana hayu budaya sareng tradisi anu tos natrak dilaksanakeun di desa urang ajarkeun ka putra putri urang ka generasi anu bade bagi ieu tradisi teh sangat penting kanggo kahirupan umat beragama jalaran dina riungan teh urang tiasa saarah satujuan boh ieu ngabangun desa boh ngabangun sagala rupina kumargi ku gotong royong mah teu aya padamelan anu repot ringan sadayana oge eta margi ku kakompakan sadayana masyarakat teu karaos sareng teu karasa kacapek kapusing teh aya ku seueurang mah alhamdulillah tiasa kaatasi tapi mari kitu ayu urang ajarkeun didikeun ka para urang generasi penerus anu bade ngajengkeun tradisi sareng budaya di desa urang. Kali perkawis menawi sakumaha tadi kapisaur Bapak Ketua BPD Rehing parantos diguar ku anjeunna leres Bapak abdi tahun 2020 dipercanten gaduh mandat ku para bapak sadayana kanggo ieu mimpin desa walaupun seueur pisan keterbatasan. Alhamdulillah simkuring sareng bapak-bapak lembaga desa ikhtiar milari istilah nama sejarah desa anu pasti kanggo ngabuktoskeun Rehing desa teh kedah punya sejarah. Tapi begitu simkuring sareng rengan sareng Bapak Ketua BPD Bapak Menteri Karsim almarhum udah ka sejarah tokoh di Kuningan milarian taraju karena santet timu Pak timu da dina sejarah Kuningan mah geuning kerajaan sadayana tak kerajaan malah kuring oge ningal dina buku lampiran sejarah kerajaan teh aya panggung Kuningan di mana tempatna sareng daerah mana terang gitu ta. Terus katimuna ngarantara Joe di kasepuhannya Pak Menteri di Kanoman. Di Kanoman aya Nabi Tarajoe teh di nararaga pemerintahan Belanda masyarakat tos tiasa macet tanah. Kirang langkung abad ke-18 Masehinya maju 1850 genep aya Nabi Tarajoe dina surat perpajakan tanah. Eta menawi katimu sareng simkuring sareng lembaga anu disebuhan ku karsana almarhum Bapak Emi Harja Rehing dicetuskeun harita sejarah desa teh jantena dina hiji surat. Tak mari kitu peryogi kauninga pesadayana memang akan dicetak margi jalanan peryogi perlengkapan panju kanggo sejarah mangga kapayuna urang dicetak perlengkapanana supados janten buku sejarah desa. Nah, menawi kasadayana tangtos papungkur rumah ieu disebutna Bapak Buyut Jamini atanapi Jamuni. Tadi dia eta memang leres namina kan kaguar ayeuna namina Sunan Manya simkuring oge selaku saksi dalam arti saksi terang itu maksana saur sepuh margi ayeuna sejarah teh sadayana diurang teu aya bukuna mung saur sepuh aya masyarakat geuning janten Sunan Manya tak ieu para bapak nu kajanten Gus simkuring oge selaku pelakuna selaku anu istilah nama bertatapan atanapi mendakan saperkawis priyogi kauninga simkuring kinten tahun 2002 hiji nembe di 2023 nembe satahun di desa harita ningali ngabongkar bengkel Bapak Suranta. Nah, didinya ditemukan satu buku kecil cuman kandel menerangkan dina buku eta teh Bapak Cirebon yen Sunan Manya aya di Taraju. Ieu buku ku abdi dipasikeun ke Bapak Suranta. Mang ieu buku geuning ieu buku sejarah aya di dieu kadieu cenah. Bener nerangkeun kamari keur ngabongkar ieu saung tah eta
ditemukan. Abi bingung, bingung teh kok Sunan Manyak aya di Taraju dina buku Babat Cirebon nu mana makamna gitu. Diselusuri tiasan katimu. Kalau seandainya Abi 2024 waktu nuju ngepesik tabuh 2 kinten-kinten wetan Depok aya jalmi mapah tiluan kinten-kinten tabuh tilu dina bulan Mulut mun telepat. Aya kesang mantep. Abi naroskeun jama teh ngopot ku kesang pamaget hiji istri 2. Bade ka mana ibu mung aya wajah Cina hiji. Bade ka mana ibu abi cenah bade ka Sunan Manyak. Paling mana Pak cenah Sunan Manyak. Jadi dia mah aya Sunan Manyak. Di Taraju Pak cenah di abi kaleresan kenging ilapat kedah istilah nama nyekar atanapi Manhuna. nama teh Jaroh Tataraju aya bubuyut urang anu di Taraju namina Sunan Manyak. Tadi di mah teh aya bapak, aduh bapak di mana atuh dadan di ilapatna di Taraju cenah kitu. Di dieu mah aya oge bapak buyut Jamini itu makan keramat dah mah eta bade kadinya bae saurna teh. Kade ulah ngalepatkeun abi bilih lepat gitu. Da di dieu mah bapak buyut Jamini atanapi Jamuni. Tak beri gitu terus abi datos kacengal terus kacikeleng teh aya. Tah dina abi teh jadi sasabgeun di Cirebon teh naik ojek cenah di Cilimus ka Paliwetan kacikeleng kacengal da di timu. Taraju mah cenah palih kidul cenah. Abi naik ojek deui cenah di Cengal Cikeleng teh. Ya dugi ka dinya penggolan abi ka dieu mah pah cenah gitu. Mangga bu ulah ngalepakeun abi da Sunan Manyak mah teu aya. Bapak eta abdi mah bade ka dieu ka makam keramat nu aya cenah kitu da saurna. Da simkuring berpikir apakah memang leres Sunan Manyak aya di Taraju. Diobrolkeun sang Bapak Emi Harja. Tah sepaku almarhum mungkin saja baku. Tah teras priyogi kauninga diraba-raba sareng dirasa-rasa sareng dipapantes margi ari sejarah mah memang teu aya. Tah namina Jamini atau Nabi Jamuni teh eta keneh. Mung kalersan saur cerita saur sepuh anjeunna seorang sunan waktu Babat Cirebon pesen tumbak ka Empu Taraju. Mung saurna cek Empu Taraju mena kamu juga bisa lamun cek bahasa urang mah anjeun ge tiasa ngadamel tumbak. Abi mah teu tiasa empu, anjeun pasti bisa. Ku jalaran anjeunna nyalametkeun diri berjuang kanggo nagara sareng agama. Tah anjeunna belajar di Empu Taraju. Naon margina anu dibutuhkeun seueur ari empu aya hiji. Tah mereka itu anjeunna belajar janten empu alhamdulillah manawi kabutuhan di Keraton Cirebon tumbak kanggo perang ngalawan penjajah Belanda teh asuka cukupan. Tah mereka itu tangtos upami diraba-raba kadinya manawi termasuk empu di Taraju teh nya manawi Sunan Manyak. Di papantes diguar Jamuni teh dina caritana saur sepuh ieu teh menak di Cirebon Sunan jalmi nu nyamuni kanggo ngabantos perjuangan eta manawi eta dipapantes manawi namina saur sepuh walau alam mung simkuring tiasa ngajelaskeun kieu ka para pesadan ulah sampai janten kapunggungna Bapak Buyut Jamini kok di karang-karang janten Sunan Manyak jadi diraba-raba saur sepuh oge walaupun eta tiasa dipercanten pasti walau alam diraraba nurupina kadinya eta manawi jadi simkuring kasadayana masyarakat desa Taraju peupeujeuh ulah rek ham-ham ieu ayana namina pemakaman Sunan Manyak tantos aya wacanana margi kami oge waktu simkuring aya nu jaroh ka dieu di
Habib naon tah kusi geuning pantos jelaskeun Pak Menteri silsilah ieu teh sakumari kitu hayu papayun urang tingkatkeun adorohan urang rasa kebersamaan urang margi ieu pemakaman teh sanes pemakaman orang padu-padu bae di sanes pahlawan pemerintah pahlawan agama dabadi itu nama manawi urang teh agama Hindu. Nah, miturut saur sepuh deui naon cenah ge kapungkurna cenah ditaraju namina sanes taraju panggung kuning eta manawi gambaranana zaman kerajaan. Jalaran dibuktikan sareng sejarah upami telepat 1864 di urang ditemukeun bokor tembaga atau bokor emas walau abi kitu terang mung abi nyaksenan di sawah da digagandung ku sepuh umur 4 tahun ngiring ka ditu rame-rame narimu emas tapi teu caket ka tempatna digagandung tadi di makam tengah da gaduh sawah teh sepuh di makam tengah ari kajentenan kurunin cantilan di ditu terus digimbung ku tentara nah ari bokorna dicanda ka kabupaten tah ari isi nama saur pelaku Bapak Eyo Karya abi dongeng waktu mulai lewat ka desa eta cenah pakubu lamun zaman ayeuna barang harta karun kaki bukit itu teh beureum bugana desa hari mah dibawa ka kabupaten lebet nama diperebutkeun kuring bege nyandak susumpi mas saurna teh aya nu nyandak kalungna berbentuk tasbih tapi batu aya nu berbentuk gelang tangan aya nu berbentuk mahkota mualit gitu. Jadi bicarana pas tabuh 12 hongi Pak Lurah eta barang teu aya sadaya jadi simpuring oge selaku pelaku cenah naroskeun ka rencangan nu nyanda hol teu aya eta manawi upami dibuktioskeun yen kapungkurna di urang panggung kuning teh jaban kerajaan eta dibuktoskeun sandang sejarah anu katimu jalaran upami ningal sejarah anu buktos seueur di urang makam anu panjang di Palih Kulon di Astana Kulon makam teh panjang di Candilan di aya teh makam teh panjang terus di makam sono panjang mungkin satu acana berdiri na desa Taraju terus aya penghuni mungkin di dieu teh leres aya zaman kerajaan tangtosna Hindu tah termasuk Sunan Manyak ieu teh nu nyebarkeun agama Islam di desa urang. Tah manawi eta bae disimpuring sekilas saur sepuh jalanan kadang-kadang di masyarakat mah anu keukeuh Bapak Wuyut jamin di anu keukeuh ayeuna memang tos gentos Sunan Manyak. Jadi upam diraba-raba tadinya sigana eta jantan buktos rahing anjeunna seruang berjuang anu nyalametkeun diri dalam arti ngamunikeun dirina menak ngangken nami gamudi tiasa bae Bapak Ibu hadirin anu samiling ge anu kusimkuring dihormat manawi satu kusimkuring atas nami pemerintah desa sakali deui umajak urang selaku sepuh aya urang teh bakal teu aya sadayana ge hayu sakali deui urang kaputra putih urang kaputra putu urang ajarkeun didikeun dina raraga rasa kebersamaan persatuan margi alhamdulillah simkuring di pemerintahan desa anu diawasi simkuring teh diawasi ku Bapak lembaga desa ku Bapak BPD mung alhamdulillah diguang digeuing simkuring diarahkeun margi upami mobil mah nya itulah setirna teh lembaga desa nya eta Bapak kedua BPD atur nuhun Pak Menteri atas kerjasamana atas pantauanana ka simkuring selaku pemerintahan desa mudah-mudahan Papayuna non rupi permasalahan anu biasa tiasa kabenahi kakiranganana tiasa mencukupi margi ari pada bulan sampurna mati aya tangtos pada bulan mah aya bae kakira manawi eta sepintas simkuring dina raga nyambut ieu acara kirang langkung hapunten anu kasuhun sakali di dina kaluputan kalepatan langkung saur bae jarek kasadayana nada siapunten anu kasuhun kalian di akhiran billahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi khulafa'i rasyidin syaratin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ula amil mujahidin fi sabili alamin wa malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Abdul Qadir Jalani wa salamuhu pamijahan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sayyidillahillahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin ya rabbal alamin. Ada hadiah usul Rundekal Fakir Bapak yang Muyut Jamini alias Bapak Rama yang Sunan Manyak. Nas'alukal barokah wa rahmati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sya'ilillahilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abdakal fakir Bapakku Jaya Bigunapi Ubri Adam wa ila abdakal fakir Bapak Nasijan bin Bapak Sarma wa ila arwahi abdakal fakir Bapak Maska bin Bapak Hurin wa ila arwahi abdakal fakir Bapak Haji Maski bin Bapak Hurin wa ila arwahi abdakal fakir Bapak Kasman bin Bapak Arsan wa ila arwahi abdakal fakir Bapak Huri bin Bapak Rakiban fil kubur ghafarallahu lahum wa lahuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sya'ilillahilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin ya rabbal alamin. Wa ila ruhi Bapak Yukarudin pi makam masna kulli rabbak ablakal bakir mangun pangeran mangun manglayang wa ila rabbakal bakir pangeran rantayan wa ila rabbakal bakir pangeran Sutajaya wa ila rabbakal bakir pangeran Patra Kapila wa sulihim wa purihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sya'ilillahilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi jamil alil kubur abaina wa ummahatina jiratina jiratikum wa ihwanina wa ihwanikum wa waladina waladikum wa qarabatina wa qarabatikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat fi qurrati rajfil kubur ghafarallahu lahum wa lahuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sya'ilillahilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun.
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنجينا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم إلا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بدء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي برسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سبيق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذرية في الفلك مسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا ما لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى صيحة واحدة تأخذهم وهم يئسون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلى صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا ترجعون إلى ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
أزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسعناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره نناقص في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ودللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومعاشر فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يجنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا إنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها ولم يره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يسمع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وظهرنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل سنتنا نسبي سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين الحمد لله حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم من سلطان اللهم صل وسلم تنجينا وتقنع جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات
wa tarfa'una bika darajat wa tuballighuna afsala ya min jamil ratibi hati wa badal mama Allahumma ajal sababa ma qarana min al-qalbi ma halalna wa ma sabana wa astaghfir sina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan najilatan wa barakatan samilatan ila hadrati mil abi wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa ulama min mujahidin bi sabiril alamin wa malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Abdul Qadir jalal salabun wijahan bi rahmatika ya arhamar rahimin ada di kal fakir ramayang sunah Bapak Wijamini alias ramayang sunah manyangus umrotan makuratan bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu berkal fakir Bapakku Jaya Wiguna Buin Adam wa berkal fakir Bapak Nasijan bin Bapak Sarma wa ila berkal fakir Bapak Maska bin Bapak Hurib wa ila berkal fakir Bapak Haji Maskim Bapak Hurib wa ila berkal fakir Bapak Kasma bin Bapak Arsad wa ila berkal fakir Bapak Hurib bin Bapak Rakiban fil kubur ghafara lahum walahuna bi rahmatika ya arhamar faqid alaina wa fir lana dunubana wa sayyamalana wa asil ma qadri barakatihim wa karomatihim Allahumma rahmatan wa nikmatan wa syafaatan wa maghfiratan ila yaumidin Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbana saghira wa jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minat Allahumma ighfir lahum warhamhum warhamna wa fi'afwana Allahumma ya rabbana dalamna musana wa ilam taghfirna wa tarhamna lana kunna minal khasirin Allahumma nasil keselamatan alaina fi dini wa afiatan fil jasadi wa qiyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma fi sakratil maut wa najatan minan nar rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakatul Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bapakku jalan kayaknya jalan anakeun pangapura aku. Kayak ngerasa itu ya jalan